Teluk Parsi biasana usep rong lihae. Prung padungdung di amparan lemah, di awang-awang ung alak pau, terus tangtungkeun jeung itung padu dina sesela rudal, bom, pelor, jeung babatang tinjal lolor. Acining asih insani renghek geheng jang geleng jati diri hewan. Langit ngabangingik, bumi merebay milih, kirimis hanyir getih. Naon nu dipamrih, naon nu dipikahayang, atuh naon nu diteangan. Di antara jajaran bugang ngabur kalbu kahuru nafsu murudagan saru kasaru di jalan buntu. 23 Januari 1881